Sidina Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Ambo. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun mane jalan dia kebenaran aya setan ngilim. Sayyidina Umar ge senyum bae. Tuhan besok mah iya, usieun-sieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Lu ke mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal korma setan tuan ieu. Begitu dekat dia, pelebat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari. Dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beuheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah, langsung dakni. Ka dieu ka abdi keun kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar ulah main dakni bae. Kangjeng Nabi. Eta kuna ku harenges-harengesna. Mentek Al-Faruq. Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh, pan teluh teh setan di bawah setan. Bisi kadatieun kadatangan ku juri, denden di unggal lawang. Umar Al-Faruq, setan. Aya merek eta sieun aing. Umpat setan. Umpat misalnya di Imah Haji Pendita, aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani ya. Begitu Haji Pendita kaluar, nah aing sieun ge ka itu ka sia mah di. Ulah keluar kuduna. Tetap diintip setan mah kan hebat. Aing sieun ge ka itu cekeun. Tapi keluar awas ya ku aing. Geus diancam bae ku nya. Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur. Cik Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kana pikiran dan anu ieu tatep kula mah dek dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener teu ngalawan. Bener ente, tekan hebat sahabat bakar itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat, kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar, ya Kangjeng, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi Sayyidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sayyidina Umar Abu Bakar di Sayyidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dina riad kuari lamun mundur katakol malah askar urang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun. Nah Sayyidina Umar maot kuburkeun mimpin Sayyidina Ali
beresin Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil, nu terkenal dengan kejawaraan anak saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar, musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh. Doakeun ku Sayyidina Ali beres ngadoa bubar kabeh. Sayyidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Aya ngadenge keur jadi. Atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali mah kan masyaallah bisa dibukakeun hijab kan suara Sayyidina Umar bisa kadenge. Langsung tiup di Sayyidina Ali kieu we. Bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat man rabbuka, cik Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah, ai pangeran maneh? Sayyidina Ali di luhur seserian. Cek Sayyidina Ali bener ieu cenah. Masya Allah kari. Cek malaikat teh ji atuh pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing we tah malaikat. Diteruskan wa man nabiuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng ngingeana tah. Cek nu saurang deui, emang ieu saha? Ieu Umar. Atuh kunaon ditanya. Atuh aing jauh Umar mah moal ditanya cek nya. Jawara apa tuh betul ngalaleos kayak ada ulah ngalaleos robah banget ulah make banget anu nyingseun mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge tapi mukminin ulah make banget euy awas ya mun make banget tuh ieu deui awas wae malaikat lapor Gusti Allah Gusti kok arah ieu mah jelema Gusti turunkan banget si rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata daku kun make seserian aduh nyata ceknya nanti anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dilawan ku kula ternyata kebeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin mukminat sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir teu pati sieun jasa teu pati serem jasa rada bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum saeutik Sayyidina Umar bahara jasa dah bata ka ayeuna malaikatnya lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman sino awas ya kowe Sayyidina Umar maka malaikat diancam teu kira-kira tah nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta ka Sayyidina Umar cinta ka Sayyidina Utsman cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sayyidina Umar dua Sayyidina Ali piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae urang mapan ngemblok pedagang ya ngitung deui deres teu buruk mah nu buruk mah panese dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu muter
Sayyidina Abu Bakar Siddiq asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae, maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipake ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar kobo ka hareupna dipicen ka mana jelema kuat tambah takziranana 40 jadi 80